Sanjaya darah asli na soba Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Jembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sundanya ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca anu katunda nyaeta lalampahana Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lalakon Ratu Candana Sutra. Nu nincak bagian kalima. Kumaha rasan lalakon urang Bandungan wae sasarangan sakedap deui. Mugi wae pamiarsa di mana bae ayana tetep dipapadinan kasehatannya lahirna sinareng batina jembar manahna gampil rezekina sarta tebih tina balaina. Sadacan aki medar dongeng mangga kangen nemean manco nemean ngadangukeun. Ulah asa-asa di subscribe heula di toyol tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen oge share dongeng-dongeng akinya boga grup WA, Instagram, Telegram, Facebook sareng sajabina deui. Pamirsa sadayana, lalakon Sanjaya Galunggung ieu rekan wadang di Bandung didongengkeun ku Ki Dagar. Mugi wae tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Urang keureueuh deui atunya dongengna supados teu nyangkolong kana waktos urang ngamparkeun we samak kabuyutanana. Para samakna sor awug sareng kukurawuna mangga kaparayun sadayana. Prung Samemeh guru maot, anjeunna teh sempet amanat ka Nyai. Lamun Nyai teh ulah tepi ka ngadeukeutan si malaikat peuting atawa wani-wani pikeun ngalawanna. Tapi nakalah kumaha oge hate ieu teh henteu mikeun. Lamun si malaikat peuting jongjon hirup sanggeusna nandasa guru sarta nandasa sababaraha urang pangawal karaton Pulau Sangon anu taya lian sobat-sobat Nyai sorangan. Malah Kanjeng Ratu nyalira oge keuna ku tenggelanana malaikat peuting tepi kiwari kayaanana teh jadi lumpuh. sorot panaon Dewi Cintani beuki seukeut bari kakerot manehna nuluykeun ucapanana. Naon bae nu bakal kajadian? Nyai teh geus siap nanonkeun nyawa pikeun tarung ngelawan si malaikat peuting eta. Sanjaya dina hatena ngabati. Lamun pandita kembang ayu bae bisa dirubuhkeun ku malaikat peuting sarta manehna mampu nerobos asup ka karaton Pulau Sangon. Hartina manehna teh elmuna bener-bener luhur sarta hese pikeun ditandinganana. Aing beuki panasaran jadi hayang adu hareupan sacara satria jeung manehna. Dewi Cintani ngarahu tuluy narik napas panjang pikeun neken dendam ka sumatna. Panonna neuteub ka Sanjaya. Masih katampo samar-samar rasa dendam dina sorot panonna eta. Sanjaya harita nyoba ngalalemu hatena Dewi Cintani sangkan teu kaduruk teuing ku seuneu amarah dendamna.
Maut teh mangrupakeun bagian tina kahirupan urang Nyai. Ulah ngumbar teuing murka lamun urang hayang males dendam kalawan. Dina waktu nage engke urang bakal nyaksian tiwasna lawan secara langsung atawa teu langsung. Dina hal ieu akang tangtuna moal cicingeun cintani. Akang teu hayang anjeun tiwas di leungeunna malaikat peuting. Akang teh bakal marengan Nyai tapi ka urang nyaksian tiwasna si malaikat peuting. Anu rupana geus jadi raja pati pikeun sabora urang tokoh golongan bodas. Eyang kendi dewa sobat guru akang sorangan ge tiwas di leungeunna malaikat peuting teh. Panon endah Dewi Cintani katempo herang. Si panon nyangkrung sabab hatena ngarakacak jeung kagagas ku ucapanana jawara berang dewa. Tapi jiwa kaperwiraanana teu mikeun lamun manehna tepi ka ceurik di hareupeun Sanjaya. Sakuat tenaga Dewi Cintani nahan cipanna ulah tepi ka bedah. Jiwa satriana nyatana ngelehkeun nalurina minangka saurang awewe. Sanjaya kadenge deui kedalisan. Jadi Nyai teh teu apal saha sabenerna jalma nu make papakean hideung eta. Dewi Cintani gogodeg. Anu Nyai apal manehna di gelaran malaikat peuting. Ngeunaan ti mana asal usulna serta boga pasoalan naon sabenerna manehna jeung guru Nyai. Tepi ka manehna nyerang ka Pulau Sangon serta sasaran utamana teh guru Nyai. Nyai teh bener-bener teu apal. Guru teh teu sempet nerangkeun kusabab kaburu tilar dunya. Bener-bener poek saha manehna saat aku naon ngalakukeun tindakan kitu. Hese pikeun diimplengna. Hiji-hijina cara makang ku caranya eta menjahkeun dadana. Kakarak urang teh bisa ngabuka kedok. Sata apal saha manehna nu sabenerna. Geram Dewi Cintani teteupana jadi seukeut deui mancarkeun rasa dendamna. Dewi Cintani netep Sanjaya nu ngagoler gigireunana leungeunna ngusap kesang nu renung dina tarang Sanjaya tuluy manehna nyarita lalaunan. Gancang cagernya Kang. Sangkan orang bisa bebarengan morosi jahanam eta. Akang bakal gancang cager lamun Nyai tetep maturan akang di dieu walon Sanjaya. Nyai bakal maturan akang tapi ka iraha bae oge. Tapi ayeuna mah Nyai rek nyiaran heula ka daharan Kang. Pikeun ngesian beuteung urang. Sanjaya ukur imut. Dewi Cintani cangkat tuluy gancang kaluar ti jero guha. Teu lila Dewi Cintani teh geus mulang deui bari ngajingjing hayam cangegar, hayam leuweung. Ejeung mah walodong anyar neukteuk sigana teh tina awi anu dieusi ku cai herang. Hayam dibeuleum dina ruhai durukan cai herang diinumkeun ka Sanjaya. Sanggeusna hayam teh asak, hayam didahar kuduaan. Dewi Cintani talaten pisan ngahuapan Sanjaya sanajan Sanjaya mah sabenerna masih bisa dahar ku sorangan. Peuting harita maranehna meuting bareng di eta guha. Sare bareng bebarengan pagigir-gigir tapi maranehna tayan wani tepi ngalakukeun kelakuan anu nirca. Ukur wanci kajanarinakeun. Dewi Cintani teh malik tuluy nangkep kana dada Sanjaya. Ku Sanjaya nya diantep bae da manehna mah geus sare tibra. Isukna tatu Sanjaya geus lita. Sanjaya geus pulih, awakna jag-jag deui, tanagana oge pulih deui. Nyai, akang kudu ka leuweung rancakotek sigana mah. Pikeun nepungan ini kelong, sabab wanoja nu maling papakean akang teh aya di ditu. Ceuk Sanjaya ka Dewi Cintani. Sanggeusna maranehna hudang sarta si beungeut ku cai dina lodong awi. Wanoja, nah manehna teh geulis Kang.
Tanya Dewi Cinta nih ketempo rada timuru. Gelis rupa nama, tapi lebih gelis keneh nyai. Sanjaya ngaluarkeun jurus lilana anu ngaranna Rayuan Gombal. Jurus eta ukur dijebian ku Dewi Cinta nih. Saha sabenerna wanoja eta teh Kang? Tanya Dewi Cinta nih. Sawaktu maranehna ngalengkah ninggalkeun guha pikeun lumampah ka leuweung Rancakotek. Sanjaya gancang nyaritakeun kajadian anu karanapan ku dirina secara lengkap. Tah wanoja nu ngancam nyawa akang eta ngaku ngaran Payung Sarimbit, cek Sanjaya mungkas caritana. Saha? Dewi Cinta nih katempo regeng bakat kudewas leumpangna ngadadak ngaraneg leungeunna langsung nyekelan ka leungeun Sanjaya. Ngaranna Payung Sarimbit emangna kunaon? Sanjaya netep ka Dewi Cinta nih bari jeung heran. Nyai teh wawuh ka manehna. Payung Sarimbit atawa Ratih Kumala eta jalma Karaton Laut Kidul. Sanjaya bagi katempo heran. Karaton Laut Kidul. Akang karak ngadenge eta ngaran. Nyai apal ngeunaan Karaton Laut Kidul. Bari ngalengkah deui Dewi Cinta nih teh nerangkeun ngeunaan Karaton Laut Kidul. Sanjaya ukur ngadedengekeun bari sakali-kali tarangna kerung. Jalma-jalma Karaton Laut Kidul teh jalma-jalma anu laluhur pisan elmuna. Karuhun maranehna turunan siluman. Ilmu silatna hese pikeun ditandinganana. Saha pangawasa Karaton Laut Kidul eta? Tanya Sanjaya deui. Ratu Karaton Laut Kidul teh katelahna Nyai Kandita. Anjeunna asli siluman anu bisa hirup di darat oge di dasar laut. Walon Dewi Cinta nih. Kahirupan di dasar laut pikeun Sanjaya mah lain hal anu aneh. Sabab calon mitohana oge nyaeta saurang ratu pangawasa kerajaan Karaton Gerbang Surgawi anu aya di alam gaib. Oge Ratu Asmarandani pangawasa kerajaan Ringgit Kancana teh anu aya di dasar laut. 2 kali Sanjaya nganjang ka nagri dasar samudra eta. Nu jadi kapanasaran Sanjaya mah saha atuh sabenerna wanoja nu ngaku ngaran Payung Sarimbit. Ratu Mas Lega teh masih aya keturunan ti Karaton Laut Kidul Kang. Akina teh baheulana urut abdi dalam Karaton Laut Kidul. Kusabab eta Kanjeng Ratu ngajaga pisan hubungan hade jeung jalma-jalma Karaton Laut Kidul. Payung Sarimbit atawa Ratih Kumala eta mangrupakeun salah seorang ti 3 duta Karaton Laut Kidul. Kasaktianana luhur pisan. Kusabab minangka seorang duta atawa utusan, manehna dibekalan ilmu gaib ku Nyai Kandita. Oh, manehna teh seorang duta atawa utusan. Gerendeng Sanjaya bari jeung unggut-unggutan. Biasana orang-orang Laut Kidul teu daek nyampuran urusan jalma sejen. Maranehna karak nyieun tindakan lamun aya pihak luar anu hayang nyieun onar di Karaton Laut Kidul. Cek Dewi Cinta nih deui. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee. Mangga kanca wargi anu mika memutkeun dongeng Sunda badaran aki bilih aya nu palai gulah galeuh pusar peser atanapi balanja nya. Tiasa ngelangkungan produk-produk anu aya dina selatan produk di pojok kenca atanapi di handap ieu video oge tiasa ngelangkungan link nu aya dina deskripsi ya dongeng. Diklik we salah sawiosna pamiarsanya teu kedah ningalan heula produkna ari henteu resep atanapi henteu gaduh maksad meser mah klik bae salah sawios produkna tos lebet ka aplikasi Shopee nama
Pemirsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge asal ngalangkungan link anu aya di aki. Balanja tanah pigulah galeuh ngalangkungan link nu aya dina dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pemirsa kana perhatosanana urang teraskeun deui dongengna. Prung Tuluy keur naon manehna nepungan ini kelongnya. Tangtunan ini kelong boga urusan jeung jalma-jalma karaton Laut Kidul. Akang kudu hati-hati yang hareupan awewe ti Laut Kidul eta Kang. Ceuk Dewi Cintani deui. Nah, kunaon bet kitu? Awewe ti Laut Kidul lamun geus bogoh ka saurang lalaki, moal tepi kagagal menangkeun eta lalaki. Maranehna bakal meruhkeun eta lalaki tepi ka jadi palayan cintana. Lamun payung sarimit naksir atawa bogoh ka akang, manehna bakal meruhkeun akang. Awewe karaton Laut Kidul rata-rata boga ilmu gaib pamikat anu hebat. Adenge kitu Sanjaya ukur mesem. Katempo pisan lamun Sanjaya teu percaya kana caritaan Dewi Cintani. Prajurit karaton Laut Kidul anu pangkatna satingkat tamtama bae elmuna luhur, sarta araraheng hese tandinganana, kaum anu mangrupakeun utusan Nyai Kandita. Tangtu akang moal mampu pikeun ngayonanana. Cenat guru bae rengku hormat tiap-tiap papanggih jeung tilu utusan Nyai Kandita. Sigana kitu oge jeung guru akang nyata yang suratan parupa. Sanjaya teu nyarita manehna ukur ngabatin dina hatena. Nah bener ilmu aing disahandapeun maranehna. Wanci terus nyerelek isuk, terus nyerelek ka tengah poe. Wanci tengah poe Sanjaya jeung Dewi Cintani teh kakarak tepi ka pasir kembar. Pikeun nuju ka leuweung Rancakotek mah dibutuhkeun waktu saparapat poe deui ti dinya teh. Tapi lamun ngagunakeun gerak siluman mah paling ukur sababaraha kedapaan ge Sanjaya teh geus bisa tepi ka leuweung Rancakotek. Tapi lantaran bareng jeung Dewi Cintani anu teu mimanda gerak siluman, atuh Sanjaya kapaksa ngeureuyeuh bari nikreuh leumpang salse bareng jeung Ponggawa ti karaton Pulau Sangon eta. Tapi sawaktu maranehna rek neuluykeun lelampahan, Sanjaya jeung Dewi Cintani teh nempo aya hasup anu ngadadak ngelun meladug. Ngelun ka luhur, datangna teh ti arah puncut pasir kembar nu di belah kulon. Aya naonnya di puncut belah kulon? Geuning aya hasup itu mending ngelun ka luhur. Ceuk Sanjaya anu kahudang rasa kapanasaranana. Paling ge para patani anu ngahuma meureun Kang kedudurukan. Nyangan humana walon Dewi Cintani. Asa teu mungkin aya nu ngahuma di dieu mah. Apan tempatna ge hara-haraeun jauh ti lembur. Mending ge urang pariksa heula ka ditu Cintani. Ulah dipadulian teuing Kang lah. Mending ge urang nuluykeun lelampahan nepungan ini kelong. Walon Dewi Cintani kawas anu haroream. Lamun Nyai capek mah reureuh bae heula di dieu nya. Kena akang nurek mariksa sakedeung ka ditu. Ke lamun geus apal naon anu kajadian, akang bakal gagancangan mulang ka dieu deui. Ceuk Sanjaya keukeuh. Hayang mariksa hasup anu ngelun ka luhur ti puncut belah kulon. Tangtu bae Dewi Cintani mung ditinggalkeun nyorangan di dinya. Nyantuk nama bari hoream ge manehna milu jeung Sanjaya pikeun mariksa kaayaan di puncut pasir belah kulon. Duanana ngolebat gancang lumpat nuju ka puncut pasir belah kulon.
Sanjaya tengah gunakan gerak siluman sabab pasti Dewi Cintani bakal tinggalin jauh. Manehna ukur ngagunakan ilmu lompat biasa nyata ilmu lompat suku angin warisan ti Abah Raksa Jagat. Barang serog tepi ka punjurut belah kulon. Sanjaya jeung Dewi Cintani teh bareng ngarenjag. Sabab nyatana haseup nu ngelun kaluhur teh asalna tina upacara ngabu anu dihadiran ku sababaraha urang tokoh golongan bodas anu dipikawanoh pisan ku Sanjaya Galunggung. Upacara ngabu teh upacara ngabeuleum layon jalma anu geus maot. Kawas upacara ngaben di Pulau Dewata. Zaman harita mah di tanah Jawa masih loba anu nganut paham Hinduisme oge animisme dinamisme. Agama jeung kapercayaan warisan ti karuhun oge. Upacara meuleum mayit eta disebut upacara ngabu sabab ngarubah jasad manusia ngajadi lebu. Di antara tokoh-tokoh anu hadir teh aya Ki Galak Gantung, Ki Batuk Ngalagam, Resi Pakar Pantun, Ki Madang Wengi, Nyimas Gandrung Arum, jeung anu sejena deui. Katempo oge di sabudeureun tumpukan suluh pameuleum layon aya Nyai Kidung Laras jeung muridna nyaeta Pakis Ratu. Sarta tokoh genut di jubah bodas anu katelah Ki Jubah Kapur jeung muridna nu ngaranna Inu Paksi. Sanjaya ngeureunkeun lengkahna tuluy gancang nguliwet nyumput ka satukangan tangkal kai gede. Beungeutna katempo regeng sanggeusna apal di dinya oge hadir sababaraha urang jawara awewe anu akrab jeung dirina. Di antarana aya Puspajingga muridna Nini Kelong gadis boloho jeung guruna nyaeta Nyai Serat Biru. Katempo oge aya Rara Santika anu pernah disangka minangka si selir sakti teh sarta sababaraha wanoja sejena anu tangtu bae bakal neuteub aneh ka Sanjaya. Kayan Sanjaya nu make kabaya jeung samping lereng anu nyeun Sanjaya teh teu wani muncul kitu bae. Tangtu bae Sanjaya bakal ngerasa era lamun maranehna nyeungsirikeun dirina anu kawas banci eta. Eta nu jieun Sanjaya jadi bingung sorangan. Lamun Akang era make papakean kitu leuwih hade di laan bae atuh Kang. Tuluy Akang nyampeurkeun ka ditu, harewas Dewi Cintani ka Sanjaya. Leuwih edan eta mah. Lamun Akang nyampeurkeun ka ditu bari bubuligiran tataranjang. Atuh sakabeh jalma bisa-bisa birat bubar lalumpatan ka ditu ka dieu sabab nyangka Akang edan anyaran. Dewi Cintani nahan sirina. Asana ukur para lalaki hungkul anu lalumpatan mah Kang. Lamun para wanoja anu wanoh jeung Akang mah bakal lalumpatan paheula-heula parebut ngarontok Akang. Hush, ulah ka mana mendi ah. Sanjaya rada jengkel sigana teh ngadenge heureuyna Dewi Cintani. Sanjaya bener-bener bingung. Lamun sakabeh jalma di dinya apal yang dirina make kabaya tangtu wibawana minangka saurang jawara teh bakal luntur. Sanjaya tembung dirina disingsirikeun ku kabehan jalma nu aya di dinya. Kieu we atuh leuwih hade Nyai bae anu kaditu. Tempo saha anu rek dipulasara teh cek Sanjaya bari neuteub ka wanoja di gigireunana. Nya tuh gerak itu tapi ulah hilah nya. Nya tuh Kang, Nyai erek ka ditu. Dewi Cintani teu baha manehna tuluy leumpang ngadeukeutan ka nu keur ngariung sedangkan Sanjaya nyerangkeun di tempat nyamunina.
Sanjaya ngabatin bari nitenan jalma-jalma anu keur ngariung durukan. Kunaon para tokoh kolot hadir di dieu. Sigana nu maot teh saurang tokoh anu dikenal ku para tokoh kolot golongan bodas. Hari itu geuning resi pakar pantun tepi ka ceurik. Kitu oge si Puspa Jingga, duh. Saha atunya anu maot teh? Si Cinta nikalaka ngagabung jeung nu upacara. Padahal mah cukup nanyakeun we ka salah saurang nu hadir atuh saha nu maot kitu. Tuluy manehna gagancangan ulang ka dieu deui. Ieu mah kalakah milu upacara dasar belet ah. Lumayan lila oge Sanjaya teh ngadago di satukangan tanggal gede. Keur kitu panon Sanjaya nu seukeut ningali aya hiji bayangan biru ngablesat lumpat gancang naker nurunan lamping pasir. Gerakan si bayangan biru teh cepat kacida, tapi panenjona jawara pedang dewa masih bisa nitenan karena gerakan eta bayangan. Jadi Sanjaya teh bisa apal saha anu keur lumpat ke arah lebak eta. Payung Sarimbit har nya geuning eta manehna si Payung Sarimbit. Kunaon manehna lumpat tinggalkeun ieu pasir? Nah manehna teu jadi nepungan ini kelong atawa kunaonnya? Ah leuwih hade manehna diudag ku aing. Ku aing bakal didesak pikeun mulangkeun papakean aing. Hanjakal sewaktu Sanjaya rek gerak pikeun ngudag Payung Sarimbit ngadadak muncul bayangan beureum ngahadang kana lengkahna. Kolebat jeleg. Apal-apal bayangan beureum teh ngajega ukur 3 lengkah di hareupeun Sanjaya, terus Sanjaya ngagebeg gancang mundur deui. Dede reuwas meureunnya si Kasep reuwas. Eta bari jeung nurutan make kabaya beureum deui. Aduh aing mah di samping deui. Nah naonan atuh ieu Kasep nu nurutan Ibi ye papakean teh. Dede rek jadi awewe kitu. Ah aing mah manigareuleuh kitu nu Kasep make kabaya. Dede ieu geura dilaan tah mending ge make ieu kabaya ieu ge sarua. Da Ibi mah teu boga baju jeung celana pangsi barina ge. Tah boga nage awug masih haneut amis raos kareueut madak dedieun pokona mah awug Ibi mah geus kaceluk kaweun-aweun kawentar ka Janabria pang raosna. Dede tah yo kukurawu ye Kasep tah masih haneut ye ge raos ye di kalapan tah urang jagong sok mending ge urang jajan heula mam heula ye da waktosna ge ieu teh tos seep. Wara pemirsa. Kuno rojolna bir sarwiti ngider ka punclut pasir kembar belah kulon. Atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana hatur nuhun ka sadayana atuh urang cekapkeun heula nya lalakon Ratu Candana Sutra bagian kalima. Urang teh den heula dihaneulem sieum gesan sampeureun wangtuna dihanjuang siang gesan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu, para mancowar salam dunya. Anu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Hatur nuhun pisannya. Anu palai nyawer saurna kumaha ki mangga tiasa kana seratan terima kasih anu gambar eceng di handap ieu video digeser-geser we nya dina video playlist digeser sakadik. Atanapi tiasa langsung kana akun Dana GoPay atanapi ShopeePay di 0852 10982379. Hatur nuhun ka sadayana parantos nyawer. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.